Tahu runtuh, tahu runtuh. Bah, hari lain milik mahnya. Tuh, boroma geus dianceng-anceng ya jang acara ya. Cau amon. Hari lain milik mah katimpah angin gede. No, gerah. Runtuh. Wah, bener runtuh. Halus. Ya ku saya runtuh nak. Pan angin tadi ngagelebuk ning gede, pas angin beliung. Aduh, ieu mah katinggalin zaman sare wae, geura ulah sare wae. Ieu mah urang gimana? Tuh, cau amol, cau jimlu, ager ya aduh, ieu. Ya Allah, ya hari lain can milik nama bener. Katakan ulah toma teh gitu di Arab yang anu hari can milik mah ningan da walaupun geus cenah lah pasti sabulan deui ningan waktu nama ketimpa ku angin gitu ning bah. Pan teh milik mah ayeuna walaupun ulah orang loba milik, teu urang loba milik ye, can tentu rezeki mah loba. Loba anu jelema milikna gede, sagol parupa aya, bangsa mobil boga, tanah aya sabapa. Da belum tentu rezeki manehna. Masalah rezeki mah nu sakadahar, aya anu jelema teu boga milikna saeutik, ngan rezekina loba. Seperti kieu urang nyemah ka ditu disuguhan anu, nyemah ka dieu disuguhan anu teh milik urang, rezeki urang. Milik mah walaupun loba milik can tentu kan rezeki mah ayeuna loba. Kadang-kadang saeutiknya rezekina ho. Heeh, geus bae kitu tah. Asa ridokeun we teh ku angin ieu lain ku jelema. Ridho nama bah tuh, ieu gedang ieu coba menang melak 50 tangkal kabeh para rotong. Cengek merai rezekina keur jorema meni para retot kieu. Ieu aya binatang naon deui ieu? Jigana ieu nu jadi petot teh sugan binatang naon ieu? Allahu Akbar, bener sih kitu teh mah bahnya. Ulah urang ulah toma teh kitu meureun kana bab rezeki mah. Kitu teh mah nganda anger we haneueuh. Kitu ning haneueuh. Amek mah aya lah, kitu haneueuh teh amek. Kitu. Amek kana angin lain. Amek kana angin amek ka mana? Amek ieu we, mun pelakan ieu pan tuh jadi hancur pigawean. Aya duit teu boga. Lah amek teh kana angin mah. Urang geus teh hirup sareatna ku angin, angin mah modar. Bener teh nya. Angin mah modal, ulah mah ka angin kan mah anginna gede, nya anak dina awak urang mah anginna sedeng. Ngalamun loba teh berenang angin, modal deui sarua sup angin. Heuh. Kitu geus atuh mah. Ena balik lah kembali antep ke sana kolot ku sorangan. Geus atuh lah balik lah. Kan sana kolot ku maneh. Heeh geus lah. Pusing jadi. Jelema ge kolot ku maneh peot.